Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Atuh waktu harita Karta jeung Kartinah teh ngajenghok teu nyangka maranehna geuningan geus ditingker ku sakabeh warga anu maruncul secara tiba-tiba. Bapak-bapak wargi sadayana kunaon ieu teh kunaon? Aya naon jol ka kuring nyangka bangsat sagala lain kuring mah kuring jeung pamajikan kuring mah lain bangsat lain. Aya naon dia aya naon? Jakarta waktu harita langsung nanya kitu bari taki-taki kulantaran sakabeh warga teh geus marawa pakarang anu kacida seukeutna. Bener bapak-bapak mamang kunaon ieu teh kunaon? Kuring jeung salaki kuring mah keur aya di perjalanan rek neangan budak kuring lain rek nyin kajahatan datang ke ieu teh tugu mah kuring duaan teh kacida ruasna kunaon ieu imah niraruk sakieu kos ke taska bakaran nah dibulum ngahaja atawa kumaha ieu teh bapak-bapak sadayana. Ceuk Kartinah waktu eta langsung nanya kitu bari teteupana oge sarua jeung salakina muter ka sakabeh warga anu geus ngabar-ngabar bedog congkrang arit jeung sajabana anu dibawa ku sakabeh warga. Montong loba alesan sia puting di ieu tempat teh tas kadatangan bangsat ngadon ngarampok di ieu tempat pihak harta banda sakabeh warga anu aya di lembur teh. Ayeuna Arandika datang ka ieu tempat geus pasti Arandika teh keur pura-pura rek nalingakeun deui ieu lembur geus beak sia hartana ge anu aya ge. Andika duaan dina poe ayeuna bakal dibarah ku kuring sakabeh sia. Montong diantepkeun montong dibere minge deui montong dibere minge serang kajeleng kiu blesat cerelat kajeleng. Waktu eta geus teu katahan deui sakabeh warga anu kacida ambekna kulantaran geuningan lembur eta teh lembur anu putingna didatangan ku si Jabang Karang sapara kanca. Atuh pugu bae waktu eta Karta jeung Kartinah teh sanajan embung nganyeri atawa nyiksa warga kapaksa maranehna teh ngalawan da teu mungkin kudu cicing bae narimakeun kaayaan maranehna anu teu boga dosa cilaka ku sakabeh warga anu nyerang ngagunakeun pakarang kacida seukeutna. Kajeleng hampura sia bapak-bapak hampura nya hampura sia mamang ku kuring moali antepkeun blesat hiu jebrot koleang kubrak 15 jalma teh waktu harita dibubut sakali meupuh oge bubuhan. Karta jeung Kartinah teh sapasang jawara anu kakoncara dina waktu keur ngorama geus moal bireg deui saha Karta jeung Kartinah teh. Atuh puguh bae ngan saukur sakali nonjok oge 15 warga teh geus ngajarongkeng humaragung nahan kanyeri jeung pakarangna oge leupas tina cekelan maranehna meceleng kacida jauhna. Aduh nyeri montong dipaehan sia teh geus malingan harta geus loba maehan jalma peuting teh ayeuna ngadon datang deui ti burang sanajan
Arandika geus make pakaian biasa kawas kieu oge tetep bae komplotan badog sia teh badog montong dipaean kuring ampun ceuk sakabeh warga waktu harita ting corowok kitu bari humaragung nahankan nyeri tapi barang keur kitu teh trojol dua kolot nyalampurkeun ka eta tempat Arandika sakabeh teh kunaon nyieun tindakan teu pararuguh ngadon nyambut jalma anu datang ka lembur ku kieu patut tak karasa matakna ulah kacurung ku hawa nafsu. Kapan ieu teh lain komplotan anu peuting beda dina awakna oge dina sagala rupana oge beda. Hampura Ujang Nyai hampura. Aduh ieu warga teh geuning sologoto. Hampura Nyai teh saha Ujang teh saha hampura sakabeh warga ulah di kukumaha ceuk dua jalma geuningan eta teh pupuhu eta lembur. Aduh Bapak hapunten abdi duaan teh sanes hoyong nyiksa atawa hoyong nyelakakeun sadaya warga ieu tapi kumaha da kumargi tadi tejol ieu bae nyerang bae padahal mah abdi duaan teh parantos ngajelaskeun sanes komplotan bangsat atawa rampok sanes sim abdi duaan mah nuju ngaliwat ka ieu lembur nuju milarian pun anak parantos lami leungit aya nu nyulik ta eta salaresna mah kenal ke dia nami abdi teh Karta pun bojo namina Kartina ceuk Karta jeung Kartina waktu harita langsung nyarita kitu. Bener Papa bener hampura kuring duaan teh hampura lain hayang wiksa da kumaha piraku kudu cicing mah narima dikadekan teu mungkin kuring teh teu mungkin ceuk Kartina. Waktu eta manehna oge teu cicingeun nimbrung kana caritaan salakina. Aduh barudak naha sia teh poho atawa teu inget kapan ieu teh anu baheula ka catur di sakabeh lembur tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah sanes Ujang jeung Nyai anu baheula sok numpas sagala kajahatan di lembur-lembur teh punten kumargi Bapak mah tacan terang tacan pendak secara langsung tapi ari nami mah baheula teh parantos ngadangu Karta sareng Kartina teh kemudian ayeuna Ujang duaan geus nembongkeun kemampuan anu kacida hebat nangan saukur sageprakan eta warga lembur teh geus teu bisa kukumaha sanes Nyai jeung Ujang eta teh sanes atanapi aya deui jalmi anu sanes Ujang Nyai ceuk kolot lembur waktu harita langsung nyarita kitu bari nyolongkrong ngajak sasalaman atuh Karta jeung Sartina teh narima leungeun eta kokolot lembur upami bade dipercetan mah muhun abdi duaan anu kampungkur sok hoyong tutulung kanu butuh tatalang kanu susah tapi sanes seueur ilmu sanes mung saukur hoyong ngamalkeun ilmu Bapak tos atos tekenging ngabahas masalah zaman kapungkur da ayeuna mah tos benten deui sagala rupina sim abdi duaan teh ayeuna kapaksa kaluar deui ti lembur teh hoyong milarian pun anak kumargi parantos lami leungit tos aya 13 tahun kapungkur teh pun anak nembe yuswa 2 tahun diculik nganduka dugikeun ka ayeuna sim abdi duaan teh tacan mendakan laratan saha salaresna anu parantos nyulik anak abdi duaan teh Bapak Jakarta. Waktu harita langsung ngajelaskeun sagala rupana kulantaran geus teu hayang busa basi deui supaya sakabeh warga ngarti teu boga pamikiran goreng deui ka maranehna duaan. Laras Bapak laras anu disaurkeun coroge abdi teh laras kitu centena kasadayana hampunten ya tadi parantos kapaksa dilumpuhkeun ku abdi duaan kumargi piraku kudu cicing bae mah meureunna cilaka abdi duaan teh ceuk Kartina. Waktu harita manehna oge saruang ilu ngajelaskeun sagala rupana bari
muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu masih keneh dariuk bari nahan ka nyeri. Aduh hapunten Ujang Nyai, hapunten Bapak sadayana, hapunten nya, hapunten Akang, hapunten Mang, hapunten Mamang ye, hapunten parantos kumawantun geuningan. Aduh da kumaha salasna mah bakatku baluang kumargi wengi teh tos kadatangan komplotan rampok anu sanes bantrak-bantrakeun. Ujang Nyai ruksak segala anu aya di lembur teh, banda seep sato dicandak seueur korban oge, jeung deui ayeuna teh beradan katingali ku Nyai jeung Ujang oge. Eta imah anu aya di hareupeun urang teh tos kabeulem, tinggal sisa lebuna bae hungkul. Aduh kitu kaayaanana, hapunten parantos kumawantun Bapak sadaya, Mamang sadaya teh ye, hapunten. Akhirna mah sakabeh warga waktu harita bari masih kene nahan ka nyeri, nyolongkrong ngajak sasalaman menta dihampura ka Karta jeung Kartina. Tah matakna barudak engke deui mah ulah sok sologoto, ulah padu bae jeung di kudu mikir atuh mikir kapan beda tangtungana oge beda. Penting mah pelarampok teh karareng matak pikasieun dina beungeutna ge atuh ieu mah beda. Si Ujang mah kasep jeung geulis ora keneh sok teu hararideng pisan, kapan dipimpinna oge sanajan ku budak ora tapi matak pikasieun sabab awakna teh pinuh ku sisit kawas batu karang, beungeutna oge kareng matana bolotot beureum, matak pikasieun jeung kekuatan oge weuh lain bantrak-bantrakeun, teu teurak dikadek teu nyerieun di teungeul. Sieun matak sieun beda sagala rupana oge, anak buahna oge beda baradag jadagung badag pinuh ku bewok ieu non etana oge naon buukna oge jalalabrig, sok teu mikir pisan barudak kapan karasa ayeuna teh kumaha rasana. Coba lamun si Nyai jeung si Ujang rek niat binasa mah geus beak beureunan ada nikah teh geus tinggal ngaran kabeh ge meureun. Ceuk kokolot kampung waktu harita nyarita kitu bari muterkeun teutupanana. Entos Bapak, nya entos Bapak entos teu kenging di ieu deui, tos ayeuna mah hapunten ayeuna mah yap coba ngobrol sareng abdi kumargi abdi oge sareng caroge abdi penasaran nah aya rampok di mana kawas kumaha sok cobi carioskeun ka deui abdi salaresna kumaha mimitina. Pokona mah teu kenging aya nu dikilungan, mudah-mudahan abdi tiasa ngabantos kasesah sadaya warga ieu lembur. Ceuk Kartina waktu harita langsung nyarita kitu bari tetap muterkeun teutupanana ka sakabeh warga anu masih kene dariuk. Teu lila ti harita burudul teh loba deui warga anu datang ka eta tempat, budak awewe jeung sajabana pokona mah kumpul dina waktu harita teh sanggeus nempo kaayaan kaributan geus akhir sanggeus kadatangan kokolot lembur. Nah atuh ayeuna mah hayap coba ngobrolna di bale lembur. Ujang Nyai sakali di hampura Nyai Ujang kumargi warga lembur anu dipimpin ku Bapak teh geuningan tah kitu kalakuanna teh hampura sakali di hampura kumargi kitu. Kapan tadi oge geus nyararita ku bau leuweungna pamikiran bingung harta beak imah laruksak loba oge anu tilar dunya akibat kakajeman eta rampok. Ceuk kapala lembur waktu harita akhirna mah nyarita deui negeskeun sagala rupana. Nya entos Bapak entos tadi oge ceuk abdi duaan parantos teu kenging ngemutan masalah eta deui, wajar upami Bapak sadayana gadup kangemut sareng kasieun teh komo deui abdi sanaos benten dina wanda oge tetep bae jalmi asing, jalmi anu sanes warga dieu atanapi
sok kumulamprang kaya lembur jadina oge pantas dicuriga oge, tapi ku ayana kieu abdi duaan oge moal ngantepkeun hoyong terang kumaha ciri-cirina eta rampok. Mudah-mudahan tiasa diungkulan ku abdi duaan. Jakarta waktu harita langsung nyarita ngajelaskeun sagala rupana. Atuh geus kitu mah can loba nyararita deui maranehna teh bring nuju ka balai lembur. Sanggeus datang geus dariuk jeung sagala rupa disodorkeun anu aya kadaharan, sanajan kadaharan sederhana. Bari balang dahar maranehna teh neruskeun obrolan. Warga lembur jeung kapala lembur teh nerangkeun sagala rupana di tek-tek ti awal nepikeun ka akhir. Atuh Karta jeung pamajikanna teh meuni colohok gogedeg teu nyangka lembur eta teh geus kadatangan ku komplotan rampok anu dipimpin ku hiji budak lalaki anu boga pangawakan pinu ku sisit atawa kawas batu karang matak pikasieun. Aduh bapak, geningan kitunya, aduh Gusti. Nah bapak sadayana terang di mana komplotan rampok teh sumpingna atawa di mana ieu markasna. Amun terang mah cobi terangkeun ka diri abdi duaan. Ku abdi duaan bade dipilarian, bade diwarah moal diantepkeun. Cek Kartina waktu harita sanggeus ngadenge sagala rupana langsung nanya gitu. Bener bapak. Bapak-bapak sadayana cobi terangkeun ka diri abdi duaan. Mudah-mudahan abdi duaan teh tiasa ngabantos, tiasa nyadarkeun jalmi-jalmi anu nuju ka sasar kitu moal diantepkeun ku abdi duaan oge. Cobi terangkeun haterang di mana tempatna atawa aya di mana markasna. Jakarta jeung Sartina waktu harita pada nanya kitu bari nutup ka sakabeh warga anu keur ngarahu kulantaran baluang sagala rupa nyangkaruk dina hate maranehna. Atuh duka ujang nyai duka, bapak sadayana oge teu terang duka ti mana da nembean disumpingan ku eta rampok aya lembur mah jol datang bae duka teu terang. Sing terang oge aduh matak sieun moal wani ngadatangan bapak sadaya mah komode geus ka nyahoan wawasena. Waduh sanajan budak pamimpinna teh meureun aya 15 tahunan mah, tapi aduh salian teh awakna matak pikasieun pinu ku sisit kawas batu karang tuas dikadekan teh naon ngampul kalah ngebul. Pokona mah teu cecel teu bocel ka pakarang teh. Salian teh eta matana teh peureum matak pikasieun ujang nyai. Ceuk sakabeh warga waktu harita ting calengkeung kitu ngajelaskeun sagala rupana. Atuh puguh bae Karta jeung Kartina teh waktu eta ka cidahan jeluna kulantaran lamun ayeuna meunang laratan mah rek didatangan ku maranehna rek nyoba nyadarkeun eta komplotan sanajan ngadenge kakuatanna matak pikasieun. Tapi keur maranehna mah moal ngantepkeun sabab baheula oge keur ngora maranehna tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, tukang nyadar-nyadarkeun komplotan anu kawas ayeuna diterangkeun ku sakabeh warga eta lembur. Atuh hanjakal lamun kieu mah hanjakal bapak sadayana, tapi keun ulah hariwang ku abdi duaan bakal dipilarian. Sakantenan abdi teh kapan parantos nyarios bade milarian pun anak anu parantos lami leungit aya nu nyulik. Mudah-mudahan ieu naon eta teh sambil gitu, sambil milarian pun anak abdi tiasa manfaat deui kanggo balarea kawas kapungkur, tiasa nulungan jalmi-jalmi anu aya dina kasulitan kawas bieu atawa kawas ayeuna anu diraos ku bapak sadayana di lembur. Laras bapak ibu sadayana laras keun teu hariwang sanaos ayeuna abdi duaan teh can terang di mana markas maranehna, tapi moal diantepkeun pada dipilarian ku abdi duaan bapak emak ibu teteh sadayana teu hariwang
Cek sarta katut pamajikana waktu harita nyararita kitu. Atuh geus kitu mah obrolan teh beuki uplak deui. Teu jauh ngobrolkeun teh ngobrolkeun kaayaan peuting tadi anu matak nyeri, bingung, sedih, sagala rupa campur aduk dirasakeun ku sakabeh warga eta lembur. Teu lila ti harita sanggeus rada lila ngobrol bari ngadaharan sagala kadaharan anu disodorkeun ku warga lembur. Akhirna mah Karta jeung pamajikanna teh pamitan sanajan samemehna mah warga teh menta maranehna leuwih lila deui di eta lembur, tapi kulantaran boga tujuan pasti rek neangan anakna sanajan can puuh ka mana leumpang, akhirna mah teu bisa dicandet deui ku sakabeh warga eta lembur teh. Kenceling duanana laleumpang diteuteup ku sakabeh warga nepikeun ka leungit. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Karta jeung Kartina anu keur neangan anakna jeung deui teuing saha sabenerna anakna jeung kusaha diculikna. Ayeuna urang malikan deui kana kaayaan si Jabangkarang. Dina hiji peuting si Jabangkarang teh jeung bapana Ki Bantar Gede geus aya di hiji walungan anu kacida badagna. Si Jabangkarang teh keur riuk dina batu gede di tengah eta walungan anu caina teh umpal-umpalan matak sieun keur jalma biasa mah, tapi keur manehna mah kulantaran geus pinuh ku ilmu pangaweruh cai anu matak pikasieun teh eueuh saeutik oge anu matak gimir kana hatena. Jabangkarang sok dina peuting ayeuna geura sampurnakeun kakuatan anu aya dina diri sia, kudu sampurna sabab lamun geus sampurna dewek bakal mere tugas ka Andika anu teu gampang, sabab bakal nyangharupan jalma anu pinuh ku ilmu kudu dibinasakeun ku Andika kulantaran jalma eta teh anu tukang ngahalangan sagala pagawean anu ayeuna biasa dijalankeun ku Andika jeung barudak. Ceuk Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka si Jabangkarang anu keur sila dina eta batu. Ulah hariwang bah. Dina peuting ayeuna dewek kudu bisa nyampurnakeun kakuatan sagala anu aya dina awak dewek. Tong sieun sahabae anu wani ngahalangan jeung sahabae musuh abah, nu penting mah jelaskeun ka dewek di mana tempatna saha ngaranna bakal dibinasakeun ku dewek, bakal dipodaran. Tong sieun keur aing mah eueuh lawan anu matak kimir memangna sia teu bani dewek mah ulah disarwakeun sia. Ceuk si Jabangkarang waktu harita nyarita kitu atuh matak bunga keur Ki Bantar Gede. Alus Jabangkarang kapan ngahaja dewek oge meuseuh ilmu sagala rupa diturunkeun ka sia, sabab sia mah boga awak hade sia mah boga awak teh kakara umur sakieu bae sagala ilmu anu diturunkeun ku dewek geus sampurna, tinggal nyampurnakeun bener-bener kudu aya dina puncak kasampurnaan. Sanggeus aya dina puncak kasampurnaan dewek yakin sahabae anu dilawan ku Andika bakal bodar di leungeun Andika kaasup musuh bubuyutan dewek anu sok ngahalangan sagala pagawean dewek dina zaman baheula. Tah eta anu utama kudu dipodaran ku Andika Jabangkarang. Waktu harita Ki Bantar Gede terus-terusan seserian babarakatakan bakat ku bunga, tapi ngadadak si Jabangkarang teh molotot matana teh anu beureum beuki beureum bae kawas pinuh ku sieuneu. Montong ngabacot kitu bae abah. Gawat dewek kudu kumaha ayeuna? Masalah nya capek kawas kitu patut make deui ge gampang. Montong micenan waktu sia dewek kudu kumaha yang dibanting ku dewek sia. Ceuk si Jabangkarang waktu eta langsung nyarita kitu bener-bener
garihal geus eueuh kasieun kumaha deui sabab eta didikan Ki Bantar Gede ti leuletik nepikeun ka waktu harita eueuh bahasa-bahasa anu kudu sopan ka saluhureun komo deui ka kolot. Jadi nate si Jabangkarang mah bahasana teu kasahandapun atawa kasaluhureun sarua garihal eueuh saeutik-eutik acan tata krama kasopanan bahasa anu lemes keur kasaluhureun komo deui ka kolot waktu eta sanajan ka bapana oge teu beda kawas keur ngomong ka sakabeh anak buahna. Tapi waktu eta Ki Bantar Gede teh kalaka nyalakatak seuri tapi kawas nu heueuh waktu harita rada ngambek. Montong nyarita kawas kitu patut sia teh Jabangkarang hayang dibanting sia ku dewek. Sok wani ngabanting dewek ku dewek kayak banting sia teh dina waktu ayeuna. Ceuk Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu sanajan bari seserian beberapa katakan atuh puguh bae. Si Jabangkarang teh waktu eta langsung nangtung, setan bener-bener nangtang deweknya sia, rasakeun yo hiat cium. Waktosna kabojeng Sep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan si Jabangkarang jeung Ki Bantar Gede teh nah bakal gelut nyaan atawa moal. Insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.